lumatak lamun urang boga rasa pinter teh tak komo batur hirup mah kitu ulah boga rasa ieu aing pinter teu batur tak eta nu cilaka mah jadi ngokop ka batur teh pinter aing komo batur nu matak teh mongkeun kalemahan diri di mana panggih jeung batur ulah sombong ulah bedegong da jelema mah aya lemahna aya unggulna. Oh nya euy di atas langit ada langit san kasep kahyang duka ka mana tah luar biasa kula dek nepungan Bapak Semar Urah Kudrapawana sabab cenah eta jelema teh keur nyumput puni di nu saang negrak bari teu katembong kan sagala rupa ilmu bakal dijawab ku Bapak Semar Urah Kudrapawana mudah-mudahan atuh kaula dina waktu ayeuna dek nanyakeun salah sahiji ilmu ngeunaan hirup jeung kahirupan sabab anjeunna jalma anu geus muka sapah hartina teh geus tobros paningalina geus teu loba hijab kana dirina geus pinuh ku pangalaman legok tapak genteng kadekan sa Sakia sesekar ningwang sakaya gilang gumilang sakaya gilang gumilang gilang gumilang kanca moal teu isili herang panon ieu urang kampung dieu moal gugulawa teuing sagala rupa dibeuli da puguh kadu picung ku Pak Nangka jeung sajabana kararumplit moal hese jeung jauh ka ajab raresik jeung sajabana hartina hirupna geus disiplin kan sa geus darewasa unggal poe hatena bangkit hartina hudang nyaring boh pikirna nah ari seuk di negara astina kan sa teu sadareun dirina di mana manehna asa pangbenerna teh teu sadareun yen di mana ngaku pangbenerna teh eta teh salah nya kan sa nu mawi dina sandi kaula dek dedeheus kanu ngaran Semar Badranaya sabab eta jelema teh jelema anu keur nyumput budi dinu caang negrak bari teu katemo di mana nyeun hiji pagawean atawa dititah ku batur teh sepi ing pamih rame ing gawe hartina pinuh ku pengabdian ieu meureun anu disebut budak angon teh kan sa ai budak hartina lain budak bebenyit ololeho tapi budak jalma anu geus pinuh ku pengabdian abid hartina ngaran jalma anu pinuh ke pengabdian mah moal jauh tina pitulungna nya kaja digendeng
atanapi salamina cicing dina iuh rahmat pitulung hartina diaping jeung di jaring dicontohkeun kansa ku budak leutik budak anu masih kene bersih salila na teuleh diaping di jaring ku indung ku bapak ku baraya ku dulu jeung ku tatangga di mana kokolondangan oge dina luhur dipan eta budak ku indung bapakna dirontok lamun seug nepi ka sisi dipan coba pikir lamun aki-aki kokolondangan dina dipan kan sa paling disebut nugelo hartina diaping di jaring anu suci makan sanya barang sawak nuju aya dina lamunan astra jingga dawala rag-rag di payunan ieu sinat sakit koneirah kan ningali sakit kunira ningali sapisan ningali layon kaget kunira kan ningali sapisan wis kena dihin pinasti kersah yang widi kersah yang wede kiri lusilan paingan kiri hartina gunung lusi cacing paingan nyata tersangka sarabuk samarang yabu kansa hana saya dipuji ieu tempat teh aman tentrem nah ieu jelema teh kabawa angin tadina atawa ieu dongor-dongor hala kansa jawaban anu tepat lintang ti maneh jenisna anu bakal bisa ngajawab kabeneran aya keneh renghapna ieu teu eling meureun hirup jeung paehna angin Gusti nu kagungan kaula sejade deheus kana kodrat irodatna kana widina kana ridona kana rahmatna kana pitulungna muga-muga ieu jalma bisa ngajawab hartina cager deui atawa cager tina kanjerina tina tatuna waras teu makani jati teu makani waras waluya oh no jadi aka cager euy dulu naon hari sileung hayang dahar ai aka yang udud udah hei ayo ulah naon ningali si malaikat meureun dek nakon aduh meni kasepnya moal Bapak Dokter Anas Haji Ruri Raharja mah gitu di mana urang Taman Mini alah atanapi Pak Dokter Anas Ajun Dinas Perhubungan nya sing tanya tuh Den kula mah berat nyuhun berat nanggung ulan datang tosna oge jisim abdi teh pangicen ieu teh dilandongan ku saderek
leres mung kaula memerdi wungkul kersa jeung pangawasa nama angin anjeuna aya dina ridona anjeuna sampean bisa cager deui nuhun deh karumosan mah tuh seneng duren oh sok meser atuh den milu panginten abdi neda nya den seneng salak oh sok urang kainya atuh saha panjenengan teh ngaran kaula upami di persantren ngaran kaula teh Bambang Ludira Suta Bambang bang apa sih Bambang naon daun kelapa nu geus garing bang gitu barang bang atuh tama Bambang Ludira Suta Pak SBY aya eta mah Bambang Yudhoyono atau Bambang Ludira Suta leres di mana kaula ti pasantren kenali sabda di pasantren kenali sabda aduh budak pasantren ye nya sami sareng abdi-abdi ge kapungkur lami di gontor naon dagang mie aja panginten aja pasantren mau ninga kana ilmu parabot paala ya puluh paklan bahwa pak ilun gitu nih oh nu kitu nah maka jeung Pak Udin non teh kieu urang diheureuikeun Pak Ilun maksudnya nyaho sia Ilun naon di mana urang keur eta geurina hayu urang Ilun ulin atuh tama sesepuh eta teh sesepuh Sumedang teh geusan ulin ulun bade jengkar ka kedup pisalira saha abdi lah Dede Yusuf nah ya jelema sakur nu sohor diomongkeun nya Dede Yusuf atarapi Dede Amung Dede Yusuf nya dupi eta nu pengker abdi Yusuf kala ning kumisna teh nyeprit sama kalana kala inder dupi ieu teh kampung naon kasebatna oh kampung Tumaritis desa Kena Gorowong ieu oh ieu teh aduh kalaresan umuhun kecamatanna Kadipaten ai kacamatan Kadipaten kabupatena kaditu ka dieu kaula teh sejadi deus manawi uninga bumina Bapak Semar teh palih mana bumina Bapak Semar palih mana wah nya teuing atuh kumaha teu terang ulah terang ulang uluh ai saurna mah di Tumaritis mah aya ge bumi Semar sumuhun bumi Bapak Semar mah abdi teu terang da Bapak Semar mah kapungkur geus maot aya ge Semarna anakna anak saha anak Bapak Semar oh sumuhun gitu jadi Semarna mah aya tak eta nu dituju ku kaula teh oh lepat alamat atuh tadi ai bener teuing ieu mah nuju aya ka sono pun Bapak oh tuang ramah kaya teh pun Bapak teh ulah salira teh putrana sumuhun bulan abdi teh panggedena pang anu diogona
pang diogona jeung pang goreng adatna nya jabati goreng adat goreng patut deui goreng akhlak we terus CF-keun aing CF-keun ai nu kadua mamaot dawala ai nu katilu si gareng kacanak palid abdi dawala teden oh iya ada pakar semuhun rupina salira mah tukang banyolnya kapunggur akhirnya menjadi tukang tahu abdi nya nuhun pisan atuh kaula ditepangkeun sareng putrana ge ieu teh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih bade naon tataros ulah da sanes dukun pun bapak mah tuh dukun mah tukang jenglong ngana ini mah tos naas nya badai naroskeun naon ulah anu ditaroskeun ku kaula teh rumasa jadi manusia mun ari manusia teh ngabogaan pancen tinu kawasannya teh ibadah mohon moal pati-pati Allah ngayakeun jin sareng manusia upami sanes kangge ibadah tah kasaha kaula ibadah kumaha prak-prakanana jeung naon hasilna ibadah abong ti pasantren euy budak ilmu ohid ya tauhid gitu sing sok hayang nyaho lain tadi ngaku ti gontor jawab ku didinya nya oh salira teh ti padepokan gontor nuhun lan upami ieu ti apotek nya tah kitu malawi ai nu kapenak ku abdi mah ai ibadah mah naon nya numutkeun perintah Allah ai ibadah teh keur diri nada aya Allah mau urang getol ibadah Allah mau untung urang teh ibadah Allah mau rugi jadi untung jeung rugi atau daek jeung teu ibadah eta mah keur dirina we keur dirina oh daek Allah mah teu butuheun da anjeunna nu kagunganana empek dek hade pek dek goreng pek da Allah mah geus nyadiakeun sawarga jeung neraka lain Allah bakal ngagebruskeun ka neraka eta mah laku lampah urang anu nyeredkeun ka nya ngan ieu mah kadeudeuh ka nyaah pangeran anjeun teh kudu ibadah keur anjeun sae kitu wa maholak tujina wal insya ilalia budun jadi supaya ieu mah supaya pangna aya agama teh supaya hirup da puguh ieu dunya teh atuh saliwat sanewara da aslina mah bakal mulang deui ka itu urang teh da aya nu leuwih hade kahirupan tibatan kahirupan dunya nya tanah akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula nya teh dina surat waduhe waduha belegu nya ke nah hati pasantren mah kenjeng aya waduhe segala rek waduhe rek wa oo waduha belegu waduha walaili ida saja tah eta leres nah ada waduhe walaili ida saja teu bisa tong wari-wari ngarobah teu ngarobah da ti dituna ngan harti mah anggar eta keneh sanajan kuring nyebut waduhe kek cuma mimitina apan tete alipna dileungitkeun digenti ku iya tuh
ngan iya jadi harap kering teu bisa dibebanan ngaran-ngaran teu bisa dibebanan teh teu bisa di JR teu bisa ku PS teu bisa ku Jabar jadi naon nya waduh he wah iya Jabar hae jadi waduh he sok rek ngomong nepi ka mana jeung dewek parabot benang atuh lain heureuy kuring mah nya. Oh jadi diganti ku iya dieuweukeun teh di dap an lisikol teh dieuweukeun diganti ku iya. Oh gitu tuh Kang Abang siling dola. Percaya tinggal gontor sae atuh tak kitu ngumawi ayeuna ti pasantren Aden jeung ti pasantren Mang ulah beda paham wajar tapi musyawarah mufakat nya urang sing jadi rahmat teh ulah jadi laknat beda paham teh leres leres kitu sahabat Nabi ge pan beda pahamna tapi puseurna mah teu dinya keneh model dina anggota badan urang panon ahli nempo nya ceuli ahli ngadenge irung ahli ngameu sungut ahli ucap kapan eta teh kabeh beda ngaran beda paham beda cicing tapi ngamuarana dina rasa nguseurna teh di dinya cirina nangka asak ceuk panon koneng cirina mah tapi cek ceuli malain koneng ngageblug cek irung malain ngageblug tapi seungit cirina asak mah cek bibir amis pasea teu antara irung jeung ceuli dumeh cek panon ayeuna koneng cek irung seungit sugan beurang eta irung teh ngajak perang ka panon bawa pasukan korong teu bae atawa ieu panon ambekeun ka ceuli dumeh cek ceuli ngageblug dar mawa pasukan cileuh nah teh era wujud sorangan teu parasea gara sok ari ieu beda paham jadi peureuk diacung-acung jadi parasea coba lamun ngamuara manyunah Rasul musyur kayaknya oh nya pecahkan dari ka Mekah sababaraha golongan di ditu mah anggar sujud ka dinya deudeuk cacak anakna komo bapakna mah bodoh iya tekop dipuji saya tahu dah iya gara sok waden aya deui nu rek nadakeun ku kaula naon ai roh nyawa di mana cicingna nanti apa gitu henteu tinggalin atuh Cici Malaka teh ngaler nah bisi rek najakeun roh mah roh naon eta roh mana nya ada roh mana jeung ya cicingna eta nyawa teh di mana ai roh teh getih pecahkan beak getih da paeh oh eta didinya ya jadi lamun eueuh getih teh paeh nya kumaha lamun aya getihan ku kaula dipengkek liang irung jeung sungut teu bisa ngarenghap paeh moal paeh sarua nganung harti meureun berarti napas nyawa mah ceuk anjeun napas nya kumaha lamun otak dicopot paeh sarua cing di mana eta nyawa dalem ieu budak euy dalem ieu dalem naon dalem kaum atau ngajak bisi pasea iya
jadi cek adik cek aden dina otak henteu nyebutkeun dina otak teu nyebutkeun getih teu nyebutkeun napas jadi lamun diotok dicopot otak pae dipangkak pae beak getih pae lamun ti bubut tina tangka kalapa jekuk yo jadi di mana senyawa teh berarti dia senyawa teh di tangka kalapa aduh ampun den den eta mah rahasia pribadi geuning ai maot tina inung suku tereke kaluhur nuturkeun panon oge burleng eueuh anu maot panonna malik handap nuturkeun kaluhur ni karelek we geus bukakeun matak ditutupkeun deui ti dieu ka itu eueuh nu ngusap beungeut ti dieu ka itu pek anu maot diusapna tina sungut teh ka itu anggarnya malotot ti dieu maka dia geus balikeun deui jadi manusia teh kudu kembali lah kana asalna back to basic reformasi ngan reformasi ulah kebablasan lamun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil fit lamun ceuk urang Sunda muncang labuh kapuhu henteu sugan muncang teh geus kolot jo bulanjang we kaluhur henteu ka hanape balik deui plek tuh nya muncul bahasa Arab makanya lamun ceuk agama total naon globalna naon innalillahi wa inna ilaihi rajiun eta rusiah anjeunna ulah diteteangan ku anjeun da bakal kaalaman dan kege anjog jeung waktuna sabab lamun dicaritakeun ayeuna bakal loba paham anu ngabedakeun turta bakal diaku eta paham teh ku dirina nya da kabeh nu dicaritakeun bieu teh kabeh bener henteu salah nuhun tah geus aya na mah aya kitu budak euy tah nu matak lamun urang boga rasa pinter teh tak komo batur hirup mah kitu ulah boga rasa ieu aing pinter teu batur tah eta nu cilaka mah jadi ngokop ka batur teh pinter aing komo batur nu matak teh mongkeun kalemahan diri di mana panggih jeung batur ulah sombong ulah bedegong da jelema mah aya lemahna aya unggulna mun kana ritu jelema teh kabeh nya cara nu bieu kan cilaka da eta sia mah sok bingung kitu teh pan kahayang aing teh supaya sarua jelema teh kana ritu kabeh kan cilaka kumaha linglung tong boro make jeung ku akhlakna naon sangaran we jelema sok sakabupaten ngaranna sarua da linglung atuh ngaranna Udin we kabeh dek ka mana Udin Udin geuning rek ka itu rek ka Udin cenah bejana Udin teh hajat nyunatan anakna si Udin da lieur teh sok aduh nepi eta kayanya sia ilmu kitu jelema masa panjangan maju ngidul kaler keneh sapanjang maju ngidul kaler deui nya euy di atas langit ada langit lieur ya saya tahu teka otakan teh beureunya duka ka mana